kadia lengeran kadia lengeran Andika Sang Nalendra Kakang Patih Kalagunu oge maneh kala duwik sacoba kaharep diukna kula sanget sonono taya papadana kakarep Kakang Kalagunu apa yun nampire bunuhun laksa ketika bingaan kana naon rupiah pembagi kalaya nuyuk sumangga ngahaturkeun ieu marabaktos gonyuk panjenengan nuhun pujastuti sampean ditampi ku kaula kalihna ti eta aya pikir saeunang rona tu purwa nyaur teh ieu teh tansah diajeng-ajeng aya hal-hal anu baris ditepikeun tansah diajeng-ajeng maneh sujang kahareup ka dieu yang deden kamari mamat eta mah nampire bunuh laksa kecika bingaan kana naon rupiah pamake kalaya nuyung sumangga ngahaturkeun semua baktos ku hayang panjenengan Sri Padukduk Sri Paduka kitu mohon ditarima kawuyuk Gusti Patih Kalagunu aya naon ya teh atuh rajri ya teh abdi teh bakacing kurusu ieu tukang cukur oge buuk abdi dibeakeun sakaligus ngan Gusti henteu disahedang nya Eukeun meureun teu jadi ti baretona siling nya jiga sekretaris Giri Harja tilu kitu batak ditotopi ge sekretaris sareng tukang pencet duduk siaples tansah diajeng-ajeng kieu nah Kakang Patih teu ngaraos prihatin hirup kaula nepi ka kieu kaayaanan apruk-aprukan di mana aya nu liuh di dinya aya jadi raja tanpa sarana teu boga tempat anu pasti pangancikan kaula leres kaula teh daek tatapa daek puasa banteng kanu kagungan kaula teh hayang boga nagara digigireun para putri mana nu gareulis kadahara nyampak nu bergiji wungkul bari jeung hayang hirup jadi jalma anu berat beunghar bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah mun sileuit loba duit nah eta teh lain udagan kaula tiba heula anu perlu dirojong ku Arandika tulungan kula tulungan Kakang Patih teungeunah kaula jadi raja tapi mana saranana bo sarana bo prasarana tuh aya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya net ku samping butut kadang-kadang abdi dijieun kaya Gusti abdi oge hayang badminton itu disusukan nya
net ku samping butut kadang-kadang abdi di jengkok. Iya. Aya pangari di jeun reket. Janten maksad teh palai jadi jama anu jadi raja bulat beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Cik pandangan Andika kumaha Kakang? Ya atuh urang ngeureuy we da teu tiasa sakaligus hayang sakaligus. Kudu masang nomor atuh. Manawi kulan Gusti abdi aya nomor anu jitu urang ngerok tangkal Manalika. Iya. Kamari ge aya jelema eta teh sangka milik. Kumaha? Sangsara balangsaku dahar sore henteu isuk. Heeh. Dahar isuk henteu sore. Tuluy. Ari milik ku teu sangka nya manehna teh ngimpi pek we cenah kerok tuh tangkal Manalika. Nya eta tangkal Manalika teh keur lebeut harita teh Manalikana dulu ya dikerokan ku manehna teh kulitna teh nepi ka lenang. Kuruyung teh nu boga tangkal Manalika dikadek nepi ka maot tah milik jelema mah nepi Lain milik nasib ya teh ka bina-bina teuing. Ai. eta teh lain milik nu kitu teh. Lain Oh, nasib. Siap. Ari sugan teh nu kitu milik teh. sumuhun atuh kedah kumaha kieu ya atuh. Bisa kaula beunghar boga nagara lubak libuk harta banda. Syarat anu mutlak numutkeun beja ti gaib sumuhun kaula teh kudu mibana mustika layang jamus kalimus sadap. Ai eta mustika layang jamus kalimus sadap teh ayana di Yudhistira nya kaula teh init tengah peuting jumplang jempling eta mustika layang jamus kalimus sadap lambang kagungan nagara ku kaula geus dipibana geus dipaok. Tak iya barangna layang jamus kalimus sadap. Ulu. Ya. Jadi ieu layang jamus kalimus sadap teh hasil tina kengeng cing. Nah kira-kira bener lamun kaula mibana ieu layang jamus kalimus sadap bari jeung menang mau bakaka hontal cita-cita kaula hayang jadi raja anu gabogaan nagara bari bulat beunghar. Naon ieu teh lamak bodas geuning pandangan ti maneh mangrupakeun isim tapi ieu teh cenah jimatna Pandawa tingali kahirupan Pandawa dina waktu ayeuna jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit aman tentrem sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh kaum dagang sami sugema ingon-ingon kebo sapi mulangna sewang-sewangan ka kandangna hartina eueuh anu maling aman luar biasa. Hei, kumasana lu Mengiruwas. Cing pandangan di mana Sujang kajak hari Sujang cing Jang Deden kapayu Jang Deden Saya kumaha Pak Haji Mulia damang alhamdulillah ya ibari na waktu ya nanti. Ya. Kumaha teh pamaksadanana? ieu teh hayang jadi raja bulat beunghar dugi ka raja urang teh maling pusaka negara Amarta malah ieu pusaka layang jamus teh dipake lambang kagungan negara Iya teh. Terus
kira-kira kumaha bakal mulus rahayu lamun urang mibana ieu Numutkeun implengan. Bakal beunghar aya nya paranormal. sik lain disentak ku raja aja muni hayang hising hayang ki tapi upami pada percaya ka jisim abdi sok maneh mah da leutik-leutik oge kitu itu oge paranormal ya Kana persantren ka Deden. upami percaya ka Deden dari lembur mah abdi teh parantos ka saur ngaran teh Deden Donat anu nyanak doa kamar ditengar paeh sekaligus Saingan kuyung. Aya nu teu ditengar pae. iya layang jamu sekali musada teh leres kumaha cuma teu palsu daya nama itu dah segala nu palsu segala rupa oke Dipalsukeun segala rupa teh. bakal kahonta nanging ieu teh salaresna mah moal tiasa tentrem urang mibana ieu pusaka layang jamu kali serayu kali musada kali musada nah sik margi ya layang jamu sekali musada teh lah sanes anu Yudhistira lain anu Yudhistira sanes Apaleun atuh Deden mah apaleun. numutkeun panelengan ya panoropongan simkuring Rombongan Deden. panoropongan Deden moal tentrem mibana ieu oge ieu teh lain anu Yudhistira sanes anu bahanen dirinya ti pasarikan sanes anu Abah Sumarna anu sok menerkeun tanduk domba sanes si layang jamu sekali musada ieu teh nu saha nu koan sanes kuan mana tinya ti holis sanes saha nu bogana layang jamu sekali musada ari anu bogana layang jamu sekali musada teh ieu teh hiji jamaah anu keur jemput buni nu caangna gerak bari teh ka tembong ya saha hiji jama anu keur nyemput buni di nu caang gerak bari teh ka tembong Masumuhun hiji jama anu keur nyemput buni di nu caang gerak bari teh ka tembong saha ngaranna mimitina as tungtungna R mimitina as tungtungna R kamu mencah eta saset omongkeun atuh aya homa tapi da gaibnya rek Tebak heula. Kudu aya gawe. gaibnya rek segala rupiah oge kedah gawe heula mimitina teh S tungtungna R moal Sunandar sanes eta mah jelema nembrak nembrak yang negrak eta mah katempo Samir sanes Sumur da sumur mah sanes jelema Sobur aja. Sobur sanes Bapak Haji Ikin di Panumangan anu masihan sena kamari Eta apaan es mimitina kumaha? eta mah tungtungna N ieu mah S tungtungna R supir ai supir mah pagawean atuh cenah nabi jelema eta mah Pak Haji Sidik sanes Eyang Atin sanes S mimitina tungtungna R Salamar eta mah duit atuh Nilai mah amak Maagung mimitina S tungtungna R selang sekar juga. Lurah Jakik di Majalaya sanes Tira jika nama lu. Grup Panawa Pak Wahyu sanes Pak Asep sanes Haji apa? Pak Haji Rahmat sanes Pak Haji Hamdani sanes
Palurah Wilson sanes Asep Thomas Pak Haji Apo teh Cikoneng sanes oh mimitina es tungtungna R Mas Sarman nah kemana karep atuh sugan teh tah teh nyebutnya tapi aksara didinya araya kabeh Tatina Sarman iya S berarti na S sahanya kenapa muda Pamardiano urang Sukanagara eta mah calon pamimpin eta mah jalema beungar tah milih pamimpin teh kudu kanu beungar iya ini Rukada saha nya Pak Deni Rukada eta mah atuh DPR komisi D Pak Obar Sobarna aduh eta mah Bapak Bupati Banoeng atuh sok bejakeun saha nu bogana bejakeun cek aing oge ieu teh lila waktu teh ngaranna teh Semar piraogena atuh lah tita tadi atuh Semar ngaranna teh Semar aya kakawena geuning Semar Yawinang nong Semar Yawinang nong Yawinang nong Winang nong nah jadi kada lagu balakbak ya teh benang dadet Semar Yawinang nong Semar nong gelo Semar ya Semar sumuhun eta si Semar bapana si Ceot cepot beureun eta bapana si Domalay bapana si Goreng kedua Dawala lain Domala resep lagu dom sering nya kicu kan kuci jadi upami eta anu ngaran Semar masih kena hirup urang muatang trem kagungan ieu layang jamu sekali musada jadi sapanjang Semar teu paeh mah ieu layang jamu sekali musada teh atawa urang teh moal tentrem nyekel eta tagding kitu ya wayahna Kakang Pati paehan anu ngaran Semar Badraraya sanggup ieu geus aya di neraka sarerea pinaraka eune wungkunya maling lambangna nya ayeuna kerumayahan jelema maling ongko maehan ongko pasal nu ngaberatkeunana ge 2 ieu nya pencurian ongko pembunuhan ongko pembunuhan terencana da kitu pe kumaha ceuk ramalan maneh ceuk paranormal kalakuan mode kieu eta mah raraoskeun ku dirina sewang-sewangan margi cilaka jeung salametna jalma teh kumantung kana amal persekot kana amal perbuatan maksud teh amal perkutut ya si ieu tak kitu ulah sanggup maehan Semar ya atuh ai parantos aya pancen mah ieu mah sanes panginitan tina rek hianat maehan jelema tapi ieu mah pikeun ngabuktikeun da ieu teh kalakuan jahat kumaha ai balukarna anu salah heuh kumaha balukarna anu boga hutang boga teh naon tak kitu si ieu semiheulaan bae yo nya mangga cukuran Gusti abdi Gusti sangem mangga wilujeng dikantune ku kaula iya wayahna paehan si Semar Badraraya lainnya jelema geus abong romantika kahirupan nya kitu teh ada gini teu sarua pamikiran jelema teh teu sarua eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae ragat taya pangawasa ana siapa sasarnya lampah nafsu nu magadak kaduhung badan anu katempukan aduh
tadi gugu mata pipaseang ngaranjeng dulu ai di gugu bakal leuwih teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong dan tetap keterangan mah merebeja yang silakat jeung salamet jalma teh gumantung kana amal perbuatanana melak hade buah hade melak goreng buah goreng tapi ieu mah keun sugan jadi pecut kanu jadi adi pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah yen eta teh maha benar Allah dengan segala firman-Na pangeran menguasalah meunteun moal hayang ngabuktikeun meureun ieu mah Kurara raya kitu Semarna ditumaritis Sieuneueuh eta Sumarna teh aya Sumarna nah padahal kakolot teh heuh nya teh sieun keur nyukuran ieu keur ngomean tanuk oh mar ulah kaget cik kaulah mar eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma upurwa wayangan bae raga taya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan tuna lampah eta kacarios di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kena Korowong ejo lemok dan daunan rajinna tatangkalan curut-curut saya no karerang ya Inung si laing jeung si gareng keur ka pasar meureun kaja kada ieu kolot pasar anu can diresmikeun teh ucu can diruat heuh kakang ilaing ulah loba sempal ka piguyon ka dieu kitu dewek rada teu ngareunah teh teh lucu digugu teuing soal ngeunah jeung teu ngeunah mah hate seuri bunga ceurik jeung sajabana eta meromantika kahirupan heuh jadi bana urang sarerea sama di dunia ngaranna oge di dunia tuh lu kapocong ka Purwakarta jalan ka desa hati penuh napangitna pujaan depongkeun ya lah sepor lah eta olahraga kedangan atau pecing ieu mah euy di pawanangan dudungan jadi ulahnya kawanan sabak di pangeran pahajinana cimuntang sabak di pangeran jurus wanen teh
panjang urang kumar ulah kenat yang pilot ulah kenatnya ikhtiar dan butuh-butuhnya siar ngawang baru kumar ulah kenat yang pilot ulah kenatnya ikhtiar dan butuh-butuhnya siar ngawang baru disingmar nuawon Haji Dedi Mulia rekenan mah bari ngeureum palurah jakit pada urut niki namtangan pacuan ulek karamun maksud pinanggi kakak maksud pinanggi nanjakan kaliwat tantang tupangi kang waduh kang tupangi jeung itu deh kebahagiaan kang dadang copek katunggaraan alah aduh aduh ampun Gusti ai geus kolot heuh tah kitu euy teh simul euy Simul kumaha ya Kang heeh lapas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge geus ngabejaan teh mere tanda tanah hartina teh geus kartu kuning dewek teh ina teh sakedeung deui kartu merah digiring wujud jeung kuring jisim jeung kuring digiring ku wargi-wargi ka kuburan heuh teh geus deukeut waktu dewek mah heuh leres Kang sabab kabeh geus ngabejaan napas geus ngurangan tanaga geus ngurangan napas geus kideung ayeuna geus biji nu bodas hartina geus kolot tompong acara geus jarang tapi pangabutuh kalau beuki gede da barudak pamentana teh geus galalede macak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI oh atuh aduh solidaritasna TPI teh di dinya hah solidaritasna TPI ka budaya tradisional teh budaya tradisional anu sasatna diangkat ke mah ulah dewek wae dalang-dalang teh sa Jawa Barat teh loba seueur bagi-bagi dalang anu potensi teh seueur kan ngan eta karunyana teh euy hah karunyana ya Kang oh da sok dipindahkeun kana gelombang lain lain dewek teh aduh ampun kalah karena main bola we gini kadang-kadang pan dewek oge eleh ku main bola heuh oh eleh tong borobatur lajo Kang nayaga ge lalajo aduh teuing rek kumaha jadina ieu duh mata krek reueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta Bapak Wakil Bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy ngangkat budayana di daerahna nya Pak Haji Dedi Mulyadi SH Pak Haji Dedi Mulyadi SH geuningan memakai iket teh ka mana-mana teh baju hideung nyuna nya si jeung kampret teh Bapak Bupati Bandung teh Pak Haji Obar Sobarna iket teh baju hideung urang zona dek macam euy kitu da nya hah rumah sa di Sunda mah kudu atuh da eta mah luyu jeung anyuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nya eta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan
Mau apa di Kabupaten Bandung papan urang teh loba lelegokan gitu, loba cekungan nya sur cekungan aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu iwati urang teh kudu gawe bareng sararea teh mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rakyatna kudu sareuneuh saiga nya dina ngajalankeun roda pemerintahan teh sareuneuh saiga atuh dalam bentuk sareuneuh saiga maka mana karep ka itu ge da ngajalankeun program teh dirojong ku masyarakat mah kumaha heeh lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program ira harek anggeusna tina kebersihanana tina kesehatanana tina wah segala widang we tadi dia pentingna paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan teh nya kasadaran utamana sadar beragama sadar bermasyarakat sadar bernegara berdiri sama tinggi duduk sama rendah tuh iya nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah rendah pisan komo nu rendah rendah pisan berat sama gitu. dipikul ringan sama dijingjing dah gitu berat sama dipikul ringan sama dijingjing anu nanggung-nanggung ngajingjing aduh ampun nayaga hari itu kompak maka moal saluyu Kang ayeuna gara sok urang nyontokeun mayoritas agama Islam di urang mayoritas tah sabaraha persen 80 umurna 80% mayoritas agama Islam di urang sok tina 80% sabaraha persen deui tah anu bisa maca Quran anu bisa maca Quran 50 mah aya meureun lah 50% nah bet ngurangan atuh nya da teu bisa kabeh pan loba nu sibuk mun rupa-rupa eta hei ai soal ibadah ka pangeran ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian da meeting atuh kumaha teh jadi panitia 50% lah juga Kang nu bisa maca Quran anu bisa maca Quran 50% gitu nya tah ayeuna sabaraha persen anu bisa ngamakeun tina eta eusi Quran kira-kira jigana hari 15% mah aya jadi nurun mah nya ada 20 mah gede teuing rarasaan mah tah ayeuna sabaraha persen anu ikhlas dina ngamakeunana nu ikhlas meureun 1% abdi 2% pun bojo jadi mah eueuh ayeuna urang turunkeun deui sabaraha persen anu dina ngamakeunana karena Allah da ari abdi mah Kang lain karena Allah karena mitoha tuh eueuh jigana mah Kang nya anu ikhlas dina ngamakeunana tapi karena Allah da urang Yahudi ge sok barang beret ikhlaseun ngan teu karena Allah meureun nya abdi ge mere mimineng nama kapaksa Kang cek dewek oge kitu nya naon atuh sing goreng garek nepi kana kuantitas oh can nepi kana kualitas belum sampai kepada kualitas jauh iya dong itu makanya negara jeung bangsa itu membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi leres kan aya oge anu berkualitas malahan ieu mah leuletikanna seni wayang golek nya kumaha tah Kang wayang golek wayang kulit wayang Banyar wayang Bali sudah diakui UNESCO oh UNESCO teh PBB teh ya sudah diberi mandat diakui kesenian wayang itu kesenian tradisi warisan ti nenek moyang kesenian yang adiluhung gitu yang adiluhung cek urang UNESCO nya PBB cek urang ditu di kopi tah urang tinggal ngamumule eta cek kopi anan geus kitu tah sok kopi anan acan cek kopi Sumatera nah orang Indonesia kopi pahit ya cek aing oge dewek selenting ieu mah selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat karek cenah kumaha tah ti UNESCO teh cenah geus mere bantuan cenah teuing geus cair teuing geus acan teuing ka Senawangi abusna mah ka pusat teuing ka Pepade pusat cenah mah $150.000 walah
150.000 tapi can nepi ka dewek mah atawa can dibere ti dituna can cair can cair meureun ka lamun geus nepi mah ti bareto geus nepi ka urang komo meureunan bagja tapi lamun ti dituna geus nepi teu nepi ka urang ka handap itu namanya teung-teungeun iya itu namanya kadedemes nya ulah nepi ka nyieun organisasi teh keur nampung proyek we wungkul keur minta sumbangan ka batur aya kaseninan teu nepi nya didoakeun cing beureuh beuteung milu abdi ngadoakeun Kang alah perlu puasa keur ngadoakeun heeh kitu tah nya iya harus diobrot Kang apaan tuh ulah kaget weh syah lain syah ganeng di mana si Ahmad aduh dulu itu bapak oi kadang-kadang sekedeng aya buta itu aya naon umatak ai lanceuk datang panggeulana teh tuturkeun kayak gitu kumaha we pangalaman mah sia teh sugan aya gegenti aing ke kahareup nah gitu ieu mah ari aing magelaran teh sering ngagoler di handap tempo ditanya geuning teh apa sia mah begitu ngelaju main bola sih teh naon ya itu aya buta segede gitu amuing buta Sampurasun uluh rampes amuing bangsa naon itu Pak turis di mana adalah ya Aceh gue kesa kedap lananya saya leres itu bumi na Semar iya kan anu katelah Yohanes teh disingkat nama Hoan yo nah sia jenengan nama Martin ngan disemar-semar alah kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta amuing wilujeng sumping nun wilujeng sumping kulan wilujeng sumping nuhun bade ngaleueut naon atuh sieun sing tawarkeun Kang sagala tawis moal sebeuheun tilu drum kopi susu kopi pahit pilih eta mah kantun eta we kapala sini bade ci kopi pahit ci kopi manis kopi susu atau dapat cai herang nu enteng eta kinten-kintena da seuseurna cai herang ieu mah keur naon sagala tawarkeun ari eueuh
Saya wabah gitu dah. Kerayang cuy enggak. Kaguyun. Geleres teh bumina Semar. Sumuhun. Uluh nuhun atuh. Sawios ieu diburuan. Nah di dieu we da teu hujan ieu. Moal abus ongko ka imah sagede kitu mah. Mohon kuriak teuing ngarempeyak Moal teu runtuh imah dewek di jajak kuno kitu leuh. Ada rek nyuguhan pake bawal. Mung nyalira kulang. Sakieu we. Bener ieu teh Semar. Mohon sim kuring. Bener, laras. Ya, kau nu atoh Pak. Dek mereka gorong-gorong gitu. Geus pangi. Geus pangi. Garan Semar. Geus pangi. Ada geus pangi. Garan Semar. Syaunan dituna nahulu lisung batara asmara tea. Lagu naon TTA Bang Toyib. Nah, sia teh kabina-bina teh eta deuleu teu apal kana lagu-lagu teh sia. Lain Bang Toyib nu kitu mah nya wah. Ai Bang Toyib kumaha kitu? Senang. Hate teh senang. Tong kitu Bang Toyib mah deuleu. Bohong. Lagu bararohong ya eta. Ya. Dari bararohongan wae. Nuhun atuh geus panggih kaula ieu jeung Semar. Sumuhun dupi maksana ke dupi eta anu pengker teh pun anak putra sumuhun pun anak tete istri pameget pun anak teh lalaki paingan meni goreng patut geus Ari unak usuk bisa sunah dipake tapi aduh paingan meni kasep Allah aduh. Nyisiran. Yeuna atuh da aing geus krek cengkat unggul oge sieun. Ke aing itu anu tukang sami eta ge pun anak putra kene, pun anak. Dawala ngaranna. Ai eta nu diiket saha ngaranna? Abdi. Sok tong bohong jang, tong bohong jang tong. Entong. Manya, unggah magelaran dengan ukur gak bohong we, jeung gak bohong. Abdi banar termos. Kieu ieu teh saderek Semar. Sumuhun. Purwa kaula domongkap ka dieu teh aya sanes, kahiji mah hoyong terang, kaula teh kaayaan di dieu. Sumuhun. Dupi kakasih teh ngaran mah Kalagunu. Kalagunu sumuh. Kalagunu. Ari gunu teh muncang anu ngan hiji di jerona teh disebut teh gunu. Eta mah genu. Genu atuh nu kitu mah. Ari gunu mah keleci. Ai anu dua tah anu kitu mah Asep Dampa. Itu make Asep. Teu make Asep Dampa nu kitu mah. Nu sok ngirim lauk. Nu sok ngirim lauk mah Asep Dampa eta mah jeung Pak Haji Apo. Nya. Ai muncang anu tilu. Ni gini. Nah, siapa anu dua dampak mah tanu hiji mah sanglir. Nah, kana siki kanyut atuh teh mah. Halus pedas. Nu sia teh jorang. Anana eueuh lemesna nu kitu mah. Matak dingaranan oge omongkeuneun. Geuning taeun dingaranan teu diomongkeun ku sia. Oh, beda deui. Taeun kana naon nyebut taeun teh taeun kitu.
Aya sangkeranan atuh. Paling ke ibu-ibu. Kieu ieu kaula teh. Gaduh negara ngan eta di negara teh keur katarajang rupa-rupa kajadian. Bencana alam, longsor, kahuruan, lamun musim hujan banjir. Oh, rupa-rupa can tsunami, can gunung bitu. Heunya teh beja teh. Baheula oge dina zaman Rasul teh Rasulullah teh nyaurkeun yen zaman harita parantos wancina magrib, parantos reup-reupan. Atuh komo ayeuna. Oh, ayeuna mah wah. Mata kudu areling oge. Nya ayeuna mah kepada magrib. Nya. Kitu da barang jadi dunya makeun bae teu areling oge. Da eta mah baheula pisan meureun. Macam disebut gerak areling oge nya geus magrib teh. Heeh. Da kudu areling wae. Kitu. Atuh eta mah kudu aya kebersamaan antara pamimpin, rakyat, pejabat sararea, ulah rek patongong-tongong, paheuyeuh-heuyeuh leungeun, paantai-antai tangan, gawe bebarengan gitu. Nya bersatu kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita berai. Runtuh, tah eta. Runtuh. Tuh bercerai kita kawin lagi. Ngan ieu teh aya hiji paranormal nu ngabejaan. Kumaha cenah? Yen ieu teh cenah kudu ditumalan ku Semar, Semar teh kudu di ruang di ditu. Tadek dipaehan maksud teh. Tak kumaha sakitu kumaha upami cepot ieu tuang rama teh rek dibeli ku kaula. Allah. Kabeneran butuh duit si muring dah. Aduh, nepi ka dianggap domba bapak aing. Tinggal make tanu. Oh nya tah aing teh kitu nyungkun ngomong kitu teh. Bari ngapuntingan. Ari hate leutik mah. Ieu teh serius? Oh. Si wantun sabaraha? Wantun sabaraha mung ieu teh nemen teh tanukna. Nya. Aya reng-rengan Nya. haluseun. Reng-rengan mah pialuseun ieu teh. Ngan rada budayut mung lakna oge nemeh hiji ning tah. Karena gua aya munglak jadi. Tak kitu ulan. Sing ka cumengker Pak. Ieu teh banyo lain, kaula lain banyo. Serius juga namanya. Sing hareupan kanya ku sia. Hareup nya malalaki. Ngelikeun kumaha maksud teh? Eta Semar dek dipenta ku kaula rek dibawa ka negara kaula ku kula dek dipuncit di ditu rek di ruang. Di alun-alun keur tunggal. Bajeg gua yang jelema kitu mah. Upami salira meriogikeun Semar, sing hareupan heula ieu tah. Atep sangareupan heula kayaknya. Sanajan kuring ayeuna penekna jangkungna sim kuring teh ngana ukur samet susu di dinya. Tapi keur sim kuring moal dek ngejat satunyang beas. Sanajan di dinya kelas A, kuring kelas C mun dina domba mah. Moal gimir. Tapi moal gimir kuring. Moal gila ku omak. Di dia mah masieun ku di dinya. Di dieu moal sieun ku di dinya. Taina karinanya di dinya sieun ku di dieu. Didinya tong seuri da di mah teh hayang seuri. Yo, didinya di ditu ge urang kieu. Ya, daun. Upami laras-laras salira meriogikeun Semar Badranaya. Tah. Ieu jalmi teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan saumuri hirupna canyahoun digeti sorangan. Pecakan tarangna dagor kulingis kuat lain kuat paeh sok sing harapan heula eta teh ngomong teh balik teh heeh atuh sok jadi
aing teh murid bahanen atuh pasar ikan Cigereleng murid Pak Oro hayangnya we aing mah hebat eta ngaleungitkeun ieu pandeungeung aing what ulu teh sigero ngagadil nya oge aing kelas C digadil hebat euy moal sieuneuan keur dewek mah hayangnya hoe aing mah naon pagawean sia nepi ka rikat-rikat teuing aing minang latihan minang jadi bobotoh domba beres marukana kumaha mun aing tuh sarua jeung Kang Nanang ngeliti urang Cikadut sajabana ti dewek bisa nyukuran domba dewek pinter usik woi lu udang sia ulah Tawana. Tak sia. Woi. Aduh. Musik sia. Wah. Tolong. Sia sayangnya. Waduh pun lancek dialungkeun dulu itu udah alah tolong wah ayo kemana si Sumarna ya kemana tuh eta geuning Sumarna aya eta Sumarna geuning deukeut tusang kai jelema sugan cedek lumpat kalaka nyamperkeun ya lain ke satria ai kudu lumpat mah oh sok bisi rek newak ngomong penglinduk kitu wala dek hade dek goreng dua eta perkara teh kudu diolah nya aing ngejat mah aing hartina dewek teh teu sumrah hirup teh bener maneh tega dipaehan dina lebah dieu sakuat tanaga ilaing sok gunakeun dek make tanagana we lain nah aing mata peda apan di dunya teh deuleu ya kudu bisa ngabukbak hartina teh kudu bisa ngababad alas amer di mana geus ngababad alas amer bakal ebreh saha-sahana di dunya teh loba hijab di dunya teh loba kedok loba topeng anu dikedokan ku maksudna keur kapentingan negara jeung bangsa keur kapentingan negara jeung naon kapentingan rakyat padahal eta teh ngan ukur kedok bukti nama loba keur kapentingan pribadina deuleu naon sababna dewe nyarita kitu sabab deuleu ieu hartina di dunya teh anu loba kapangaruhan teuing jiwa ragana ku urusan duniawiyah kakonengan teuing da anu diudag-udagna pangkat dunya jeung sajabana sieun teu beunghar sieun teu nyatu sieun itu sieun ieu akhirna di dunya teh geus loba kasieun jalma teh di mana geus loba kasieun mah bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara ayeuna tina soal harta teu kurang-kurang jelema tina dulur pet ku hinis jadi pisah alatan warisan parebut harta loba jalma anu neangan untung tina enteng cikan gara buktikeun pangaruh sia geus jadi jurig kitu teh waduh bejakeun sia urang ucing-ucingan jeung aing urang pabuni-buni we nu neangan lumpat ka kidul ucingna geus aya di belah kaler deuleu nu neangan lumpat ka wetan padahal ucing aya di kulon disebut ucing-ucingan da ieu mah ucingnyaan nah coba da ceuk dulu sumang baheula
dijajah kualana 350 tahun tuluy dijajah ku Jepang 3 tahun setengah dek ngadon bemetah di dieu tak ayeuna loba dijajah ku bangsa sorangan beh dieuna deuleu aing teh dijajah bangsa aing teh ku diri sorangan ku nafsuna jadi jalma anu teu kaopan teu payaan jalma syirik pidik jaya kaniaya iren parastren teh geus ngancik geus ngabsuk ngabaju biraga sukma kana wujud-wujud jelema geus jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi baga pangawasa di mana geus kitu geus karatan hese jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia deuleu tobat lain marukan aing teh nyaho meureun marukanana moal kakoreh meureunnya salamet deui itu barudak teh cing karunyung deui capek-capek silih teungeul silih gebuk kitu ge aduh salamet my father salamet euy masan alah terima kasih atuh aduh bapak selamat disebrot eta mah nuhun pak selamat nuhun bapak selamat eta teu pernah ku buta kabur deuleu di kumaha dijebihan ku dewek teu pira dijebihan udah bapak mah tong boro hingga jebi na dina teu ge pikasieun aing teh geus ngamuk we teh naon pokona mah aya we mah urusan pribadi rahasia pribadi ngan dewek teh dek muruhan ilaing jang muruhan naon bapak teh si laing teh ku dewek tiba heula di naon tikikirik saperti naon tikikirik nepi ka sagede anjing nya diurus ku dewek teh can diburuhan ngan dewek inget-inget janji naon ka si laing ingetan ari boga janji teh sok bohoan aya janji bapak mah kumaha baheula cenah ceuk bapak dina lamun engke cenah jang lamun geus susu motor abdi teh pamulikeun keur ojek lain baheula ieu mah lain ayeuna baheula saur bapak geuning bari mapah ka Pungkur abdi lempang bapak mapah ti Payuning bari ku abdi geuning dina pudunan teh dicekelan pandangan bapak teh dan sieun ti seureuleu sarek nabeuk ka Cikawari masyarakat nabeuk ka Cikawari harita teh jang ulah ara dibawa ku dewek keunang kege aya buruh si laing bisi teu apa sawarga teh nu dewek bener si lain yang jaket kulit gini kitu ngan abdi teh kalah jebeng ka sidawala geuning harita teh jadawala mudug boga sawarga ge moal apruk-aprukan sangsara kieu logika we abdi mau ngomong teh hayang dinyatakeun si laing teh ku dewek dek dijadikeun raja ayeuna raja naon pokona raja we raja naon pokona ilaing saha anu pangsolehna bakal jadi raja di antara anak dua dewek ieu dina henteu oge si laing teh bakal jadi wakil raja anu hiji jadi raja anu hiji bakal jadi wakil raja pokona ku dewek dek dijadikeun eta ngan sing inget teu aya di dunya mah deuleu bakal sementara sagala rupa oge ta eta teh mangpaatkeun ku laing lamun si laing nepi ka mulus rahayu gembleng nepi ka salamet dipercaya ku sararea teu kudu kompanye deuleu bakal langsung dipilih deui ku rakyat ya cuy cenah naon aya kitu mah mumpung si gareng keur ngojek geus mumpung si gareng keur ngojek tong cenah apaleun sia teh mah sia teh mah tong waka dijadikeun pejabat teh pokona mah si gareng mah karunya naon alah kasar ka bina-bina jeung harung gampung garelut wae sia teh mah nah
sigare ngapareman engke lamun dijadikeun wakil rakyat atawa dijadikeun raja dareweng kita di luhur teh parasea manehna teh ku jalan fisik apa nanti teh etis. Nah, jadi premanisme diangkat deui. Jadi premanisme teh diangkat deui ulah kapan ceuk katerangan ge kitu. He, jelema iman, omat maneh ulah rek ngajadikeun dulur-dulur maneh, bapak-bapak maneh jadi pamimpin. Sakira eta jelema masih keneh kupur. Sebab nu kupur lain mata ngamajukeun ka nagara jeung bangsa, nu kupur mah bakal ngundang malapetaka cenah. Heeh, tuturkeun ieu urang ka sawarga ayeuna. Raja teh keur hararees deuleu jeung wakilna. Nu matak dina lebah dia tuturkeun sia jadi gantina. Tuturkeun. Eta teh heueuh gitu. Ah pokona mah tuturkeun we bapak urang. Buktikeun we ka itu. Penting janji. Henteu ieu mah urang nyatakeun lamun bohong urang teungeulan kuduan di ditu. Heeh kitu. Urang tuturkeun tapak laca kolot. Ayo euy. Aya nu nganyahoankeun di lawang selama tangkep balau pata bala oge kabongohan Semar Astra Jingga dawala moblos langsung ka karaton Bale Mercukonda. Di karaton Bale Mercukonda langsung ka karaton Himawat. Kasondong di karaton Himawat teh Batara Guru sareng Narada teh kantun wujudna wungkul. Si horeng eusi namanya eta keur apruk-aprukan di dunia hayang mibana layang jamus kali musada. Yang akan Pak Haji Bang di Bekasi. Oh ya anak ayah. Nirup senang senang nyorang kahancuran tuh gini weh dulu yuk Nona dari aingnya kenal itu pak gering menuju karulem lain sare tapi iya teh make obat kuat dulu make obat penguat wujudna teh tebau kerningakeun raga badan air raga lemesna oke urang ngadongeng diuk Ayeuna mah urang aduh semah kapihatur moal kene malah jelema paeh maot gitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun buang dahar sampu kababang meureun diuk udah teteh si seta kaget kunirakan ningali
aya Bapak kagungan panoropongan saur Bapak Rajana keur hararees nya we geuning. Lain hees deui kitu dulu. Ningakeun raga badag. Kuring ningakeun kurungna. Pasti eta korong teh bakal garing. Nu kaciringan ukur karang we. Nu kaciri teh ngan ukur karang. Nya kudu aya Kang Kerung. Heeh, paingan bibirna kerung. Mata kahandapna oge seueur kurang. Teu. Panyakitna. Da geuning di dieu keur haraees. Tah. Air raga lemesna teh buta teh ya nu rek ngalah nyawa dewek dititah ku pamingpina. Buah geuleuh ka Bapak. Naon? Manehna teh maling layang jamu sekali musada lambang kagungan negara tah ku dewek supaya ulah diganggu nya dewek dialah nyawa. Jadi Bapak mah katempuhan buntut mau meureun. Eta hebat Bapak Semar nepi ka apal kana skenario dalang. Oh, apal atuh. Nepi ka apal jujutanana apal atuh. Da abdi mah pas sanajan jeung dalang bebarengan da poek teh apal saha-sahana. Poek. Ai Bapak mah geuningan abong kena dina kakawen geus ditangtukeun. Kumaha tah dina kakawen? Wayang anut maring dalang. Dalang anut maling wayang. Lain maling wayang sia teh maring gitu. Iya. Dalang nut. Dalang nut tapi kata datang deui nepi ka ayeuna. Gitu. Cek aing oge. Sok jak. Tuluikeun ku si laing jadi raja. Eusian langsung ngejeng wujud seling abus jadi raja nusa urang jadi wakilna heun jadi narada malahan si laing teh jadi raja di raja. Raja nu ngarajaan raja narpati nu ngarepatian narpati ratu nu ratuan ratu deui nya Eta geuningan aduh. kabeh raja-raja nu di dunya teh bakal sujud ka si laing. Aya kitu. Beunghar ka kolot ngahakeun. Aya kitu siapa? Hah? Siap. Dawala? Pak, sing isin ku katerangan ayat-ayat Allah. Naon? Ari nitah teh kudu ka ahlina. Mun nitah lain ka ahlina tunggu karuksakanana. Urang teh sagala oge kudu bi. Bi? Naon bi teh? Bi naon cenah? Naon bi keyi? Bi apa euy? Bi ono. Atau bi egot. Atau bi nunuk. Bi teh naon? Naon bi teh euy? Ai bi teh kalayan. Bi kudratillah, bi irodatillah, bi idnillah, bi fadlillah, bi aunillah, bi ilmillah, bi rahmatillah. Ulah karep urang hirup teh. Si ieu mah nya ojo ngarontok dibere nu kitu mah tuh. Kudu dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa bisi balangkung bekas nyalaan. Maruka. Da lain gawe enteng-enteng. Da lain gawe enteng-enteng jadi pamimpin teh. Ya sahabat Nabi mah rek dijadikeun raja, rek dijadikeun pamimpin, disebutna ge musibah. Musibah. Aya ayeuna nepi ka totorosol, aya naon ka sang tukangna? Ku hayangna ge geus kaciri. Bawa-bawa ngagunakeun aji mumpung meureun. Dek ngagunakeun aji mumpung. Ada usaha. Dek ngagunakeun aji dolacis. Heuh nya era dikitukeun mah nya. Heeh. Eleh ku adi atuh ari apa? Tapi da ieu mah perintah. Perintah. Hai urang jadi pamimpin teh ieu kudu apa seluk-belukna. Oh, masalah tata negara. Ieu mah perintah. Perintah orang tua. Lamun urang teu ngagugu kana jadi kolot deuleu bahaya. Ai indung jeung bapa teh bapa teh tangga darajat, indung teh tunggu rahayu. Tunggul ka huruf. Pangeran oge deuleu dugi ka ngelehan anjeun. Moal ngahampura kami ka anjeun, lamun anjeun teu dihampura heula ku indungna jeung ku bapana. Turut kolot heulalanan. Atuh sangsara di dunia senang-senang urang. Sing mikir sia.
urang teh di dunia teh sangsara atuh sangsara di dunia sugan keur Cianjur beunghar nah sia hayang beunghar mah hayang maju mah tuturkeun Pamardiano nya pengusaha ongko boga PT ongko wah eta mah segala aya atuh bang bogaeun segala nyampak di dieu mah cak kitu jadi nitah teh kudu beunghar Pak nya da ai mode nu malarat kieu mah wah engkeuna ge kaituna teh segala dicapluk nyata ulah tak ayeuna mah sementara sok jadi siapa pamimpin dia wayahna ayo maksudna engke di mana si lain jadi raja jadi Batara Guru jadi narada dewek dek ngagiringkeun deuleu jurigna anu dihanap ke di mana datang ka dieu da sabenerna mah ayeuna ge maranehna teh geus nyahoon geus kapake ku aing pasti bakal balik ka dieu tah balik ka dieu ieu wujud geus aya nu ngeusian keun hanya lompat ka mana deuk saha aya talayang jamu sekali musada teh kumanehna dibabawa ayeuna teh tah sugane engke dianterkeun ka amarta giringkeun ku sia ti dieu ka itu ka Kapanawa urang keur minta buru sia eta mah da kitu wae hayang aya pamrih sia eta mah nuntut jasa wae sagala rupa teh loyalitasna teh eueuh sia mah nya atuh da meureun ningali gawe heula mana ada kekesangan ih aing ngaran-ngaran pengabdian mah teh kudu dipenta dan kege pagawean anu ngomong mah ulah pupur sok jang sok nya dupi cara sareng katang tosanana adik kadi lanceuk ka lanceuk adik kadi lanceuk ka lanceuk akang apal pancakakina eta tah berarti abdi ka Batara Guru benar kayak kelaran kumaha teh pancakakina Pak Batara Guru jeung narada teh mana lanceukna jeung manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan ulangan ukur nyeun yayasan Padalangan nyeun organisasi Padalangan aya kana Kurawa teu apal kabeh tanyakeun ka si Agil kanya ngadaguan proyek wungkul nah si teh kamana karep ngomong teh nyamung oh sugana nu ngadengeun dina ngadengeun ana ge di pareuman meureun heeh wadai kenyete kana geuleun ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adina narada lanceukna tuh berarti abdi kudu ka Batara Guru nah apaan abdi teh kasih dawala teh lanceuk Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung si dawala heula mana heula keneh doma dek ngukut teh tah mureun abdi ka doma teh lanceuk jadi gitu kan si nyamung atuh ngomong teh we teh nya abdi teh lanceuk si dawala atawa adina si lain teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat da di Jawa Tengah mah abdi teh adina di Pamanteb mah di mana uing mah yang milu ka Jawa we di lembah dieu mah tidak balik gitu ari boga ka hayam teh budak Badung sia ya sia teh mah aya ka hayang teh budak Badung dibelaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing narada meureun si dawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi aduh jang tugas ti bapak ieu dek digugum moal Pak sadajan tugas oge aya mah ngarugikeun mah aduh rugi sia teh dijenengkeun teh da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah batur miliaran malahan oh nya juta-juta ka para huieu sekian miliar ka para huieu sekian miliar atuh lamun kitu mah lain teh usaha lain kawakilan aing nya Kang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah nya pengabdian
uyuhan itu pada runghak beteungna nya euy sok daek teu nyalah teu naon lah jika nu kapaksa wa Berewes tapi hate Pak tapi cing ridho tina hate nya teh henteu lamun teu ridho saya marah kumaha pak kuat-kuat napas nahan napas pak kuat-kuat nahan napas Bapak Bayu siap engke sok pindah da kareup abdi tah kitu saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru saya marah iya Batara Guru berubah sok Mepak Bayu cing kuat aka kana rada teu haralayang teuing rada kanu rada mimitian teu ngarenghap 5 menit Kuat ka berekun kitu ri. cing kuat jang 5 menit teu jo kararoneng 5 menit karek 1 menit Jauh kene. Tahan. alah eta bentang jeung manuk si ricit karek 1 menit setengah sia kawan mana kuat teh sidawala ya api-api jalah deh kiti rauk si dulang ka mana enteuna ka beuteung bapak kagetek goblok maka jeung gila kuatan euy gila sia mah ele aing mah wah kapanerian kapanerian sia dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru alah naon sia teh lain naon hirup berarti lelemutan abdi geus kaitu aku lembutan masih ngocoblak kene Pak tak itu teh abdi sia teh aing teh sia lamun sia lain aing ge lain sia lamun sia lain aing oge lain sia hapunten kulan teke upami bade ngahukuman abdi teh sen abdi mah aya nu nyanak aya nu miwarang tah ieu Semar buktina sareng naon kemana cing kumaha naon aya nu miwarang nya sidawala dula di mana oh iya dula da siapa teu kuat ngareng ieu Mepak Bayu Bilaan. eta teh si lain heeh la ilaha illallah Harungan. kadeu nah masih bisa dikitu-kitu atuh teh sini najis teuing teh aya raya yang teh nu kieu pacut aing mah Berewes. wayahna da ieu perintah kolot atuh eta geus wayahna jang dek gagugu sia moal lamun ngagugu dibalikeun deui ku aing ayeuna ge ka dunya mu ngabebeng wacang hengan abdi mah kahayangna teh kanu ceking
Kayak kedua Nah, sia teh. Kese diuk, nu bebeng gitu cara bapak geuning. Ya. Hayo sia. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Sia. Hese teuing sia. Kudu dikitu sugan mah. Wayahna, ya, teu hararayang ting. Olah. Teu hararayang teh kumaha geus? Murukanana urang. Geus naon? Heuh eta teh geus dipake. La ilaha illallah, Bapak. Harorea bari jeung merang kieu ah. Wayahna jang, wayahna. Baru teh merang kira ya. Aduh, silaka euy ya. Tak punuk nepi ka eueuh Sing potongan sabar, gitu. ieu punuk nepi ka potongan ada jeung kolesterol di Pak. Reng-rengan aja mun dina domba mah ieu. Wayahna jang wayahna. Perjuangan jang. Kumaha geuningan tah sora sok dehemkeun. Di mana 4 kali dehem geus beda tak pasti bakal beda sok dehemkeun. Kayaknya. Sok. Tah juga nama tah. Tah geus robah euy. Ai Batara Guru Kakang Semar teh ka Semar teh lanceuk. Hah? Kakang Semar Bandar Nangka. Bandar Naya goblok. Aduh bener halimpuh euy. Bener demi Allah aing mah. Berwibawa. Unyuk sumaga naon rupiah. Parentah nu jadi kolot putra maksud ngalaksanakeun kana naon rupiah pancen sadaya panjenengan hebat euy. Jeung eta bahasana ge ngadak-ngadak. Ngadak-ngadak nepi ka lemes kitu euy duh aing mah. Dewek nepi ka orongoh kieu deui. Ini kabar wes. Aing nepi ka kieu ye. Heeh. Sok sileng robah. Acung dirobah di. Ish. Kapanggih ke sia ku dewa-dewa. Engke teh dewa bakal dararatang lamun salah saya model widadari. Dah heueuh. Widadari euy. Dewek widadari panggeulihna heuh. Tong dibawa heureuy ieu teh kolot teh serius jeung serimit. Urang jadi raja di sawarga Maneloka teh moal saneng-neng. Pasti we ukur saliwet. Sawarga maniki. Saya tuh sok. Ulah dicidukeun kotor sia. Di Karaton Himawati teh. Teureui deui we tuh. Sok ngomong. Sok. Ngomong. Montong tarik teuy. Barudak sia teh gara harudang tong maloloro teh aing hayang kopi. Ingat tuh sia. Tapi lo nama atuh kakak Bapak Semar Madranaya putra pada ngajalankan pancen di selera panjenengan jadi wakil rasieta ujuk sumanga Bapak pada dilaksana kenal rupiah pancen jarangan cucungik sieta kaulan Bapak coba silat
dulu. Paingan ngajadikeun. Kalain ahli nanti kia hancur dulu. Hancur sawarga dipimpin guru garelo model gitu. Gua siapa kena mah aing dek ada gua di Amarta, dek ada gua di Amarta buru-buru sia. Waktu dipusti-pusti di Ai, kan dieu adi guru. Nyembah ka aing. Tangkong tibalik. Akang paji tangkol. Sampean aduh kudu nyemprung ka kae nyembah ka kaula. Cing balik euy, cing balik euy. Wah ya, nah aya mah siling anu kudu nyemplong ka dewe nyembah ka dewe euy. Urang mah geuning cinekna mah pikeun ngagiringkeun penjahat. Lamun datang deui ka ieu tempat urang giringkeun ku urang sararea nyaeta pasti umpatna moal ka mana lintang tingkah negara Kairo Amarta cenah heuh kitu Kakang Tangkurak Panji. Aduh Panji narada kitu belegung Panji Nurad mangga urang sami-sami jalankeun pansen kumaha widadari ayeuna kabeh cenah diri bonding alah ulah ka mana karep wae kawasan dera di muka urang genti ku citiis urang pelakan lauk lohan widadari cenah umroh itu widadari urang giringkeun cenah umroh dewa-dewa kabeh cenah ka itu jaroh ka makamna Nabi Adam alah Saudi Arab Gunul. Ka mana? Ka Saudi Arab Gunul. Arabia. Ayo. Kitu Kakang Pancinrada. Hayo buru-buru atuh buru-buru Kang. Bangga. Naon tingali itu aya naon 2 buta jarangku gede datang ka di bawa adi rupa-rupanya panuhune ieu kuncung anu parantos digayam tur dileg-leg cing ayat dina mangpaatna Bapak Semprong Semar mudah-mudahan bisi eta jama anu rek ngadon hianat muga ieu kuncung anu parantos diteureuy buleud belegung nya aya kuncung we bukir we buleud buku panjang gitu maksud mah ye ciji ulah kaget deuleuy teu naha wujud kaula aya nu make Kang nahanya aya hirup bular gila deuleuy itu tutunyuk boa-boa aya nu ngeusian wujud urang ikan atuh sampet nyawe nyamperkeun adi ay saha aja denawa kaula moal aya nu bireuk satiap-tiap leungeunna opat ieu teh ngaranna Batara Guru tur ieu tutunggangan kaula nyaeta Lembu Jalu Bikang naon teh Kakang Pancing andini begung ta eta nyitini Andi sapi kaula anu disebut sapi nini ay nu garelo geuning ieu cilaka moal teu bubuyutna Semar deui aduh cilaka becek aki oge kumaha atuh Gustiyo wayahna geura kaluar maneh tina wujud dawala cepot eta teh baju kaula
Bapak maneh ayeuna geus ngahampura ka kaula tur balik ka amarta sok maneh gara keluar kaula geus menang panghampura Bapak maneh kurang ajar kaula mah lain dawala tapi kaula teh Sang Hyang Watipati Jagatata Batara Guru kurang ajar lahina ka kaula make jeung nyebut cepot sagala da kaula mah Resi Narada kaula mah Resi Narada sidik udah bisi maneh teh nya kok kaula dina waktu ieu kaula anu disebut kabayaning dewa kaula anu disebut Resi Guarsi bisa oke kaula teh disebut Roma Irama kadang-kadang aya nu nyebut Hettikus Enang ka kaula aya oge hiji-hiji nu nyebut Rada Gelo ka kaula coba itu gamelan silokanan tage awut-awutan milik anu kieu mah coba dek kemana mana Narada kalau Narada apa sih mana teh apa Allah gila kakudu kumaha geus ya cekuing oge make kicieuan atuh jadi we urang dihina bisa cemar dia ya lain hinaeun eta kolot urang lain hinaeun eta Kakang Semar bu ya leuwih nyeri malesna ka kaula pot dawala gerak kalaluar pot oh iya gerak keluar maneh genawa moal bisa kaula teu moal bisa moal kurang ajar makanya tak keluar dari karaton teh anu kaula kunyuk sia coba itu baju uing tingali yang gedung itu sepatunya yang pika rusak dipakai naon gitu itu baju pakai ngorok lajeng wae ieu Batara Guru aslinya tah hiji denawa mantra nyaur di sabatingkong nyaur Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir sacidu matu sakacaping nyata lir malam tumeraping api ya Sang Hyang Tunggal longsur ti alang-alang kumitir nur cahaya sesekar ningwang sakaya hilang-hilang nur cahaya sesekar ningwang sakaya hilang gemilang aya naon aduh tua ama sadaya-daya kaula tiru maos we ama maos ama ari saka kaula ngaran Sang Hyang Tunggal dawala aki maneh gerak keluar cu gerak keluar bisi ieu kajadian teh kapanggih kudu geuleuheun ayeuna teh aki nah mun anom keneh ya iya ari garan-garan di sawarga mada eueuh nini eueuh aki-aki sarua sajajar oh gitu nah dah kaula mah ninggal Sang Hyang Tunggal dina TV mana aki-aki jeung ngompong nya dina TV tama ulah disarwakeun atuh cu timal sok gerak keluar hiji tapi sarua jeung bapaknya ilmu nama atuh jeung bapak urang sarua ilmu nama tiap-tiap itu teh hiji 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 ewang sarua
bisa jadi mati aki geus keluar nuju liat nuju dan merah ingkang samia ada keluar sok buru-buru gerabusan deui Batara Guru waduh tumbah yang iya dua dan nawak ngalebetan di wujudna masing-masing anu hiji ka Batara Guru anu hiji di Karsnrada aduh nuhun pangresa dia kejadi kieu deui balik gini kan aki ngaturkeun semah baktos diterima dawala astajingan ya jadi dalang direoge ayahna we dalang salung jadi dalang salung asa ge ogel dalang salung tapi morosot ayeuna mah ulah sok kitu dulu kudu dilestarikeun deui teh tingkatkeun kayak lestarikan dari Agus rajen daek jadi dalang mung kapihulaan ngahuap ku panayagan nya eta teh jampena belegug pamake abeh payu pamake aing lamun kapihulaan dahar ku panayagan sok amek ayo ampun ya pangersan angin ieu sepatu awut-awutan dipake naon atuh kumaha sefoto eta dikene mau ieu dipake lajang ucing saraya ucing ai sugan teh ucingna teh moal ngalawan ngege pageun dina sepatu dikepret-kepret teh hese dugi ke barang kawak baraw iya abdi maki rek nganau heula we di dieu dalami atuh ka ditu mah ieu eta sapi teh anu ditunggangan teh atuh kabikeun urang gaduh di ditu isulah ieu lembuan dini teh tutunggangan kula aduh beda deui jeung tutunggangan ewon da pengkolan teh di Lembang eta mah sapi ini aduh ampun jeung ya ulah kira hapunten ka sadayana kitu gogonyakan ulah jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan sareng persatuan bangsa di negara paeta di dalam pahan terpina urang pungkas ku kemang tinetik barang sari tutup lawang sigotasa